Pakira buka YouTube na, pakira tonton video na. Kateannya jangan sora, ngarang channel anu sederhana, anu beda bersisa kabena. Mungkin ngahibur kasadayana, bejana sora channel sederhana. Bersina ogengan sa ayah-ayah, mungkin nage sa bisa-bisa, dengan rumah sang masih pamula. Sampurasun dulur sadaya dimanapun berada, berjumpa kembali bersama Papa UU di channelnya Bejana Sora. Hari ini jam 4 sore tepatnya, Papa UU lagi di tengah-tengah sawah. Kebetulan dari rumah Papa UU melihat Pak RT sedang membajak di sebelah sini, dan terlihat juga ada orang yang lagi perawatan sutet kayaknya tuh di atas. Dua orang di atas, dua orang di bawah. Oh, dua orang, 4 orang deng. Demi keluarga ya, apapun itu pekerjaannya. Dulur ini malah kesini. Mana dia? Kebetulan kita lihat, kita ikutin proses dalam menjalankan si traktor itu, karena kan kontur sawah kan berbeda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Awalnya si Papa UU mau ngesut ada apa aja di sawah. Oh, kayak begitu. Aduh. Oh. Sebelum sawah itu dibajak kembali dan ditanam kembali, di sini itu tumbuh apa saja. Kebetulan malah dititipin pesan suruh jemput Pak RT karena ada tamu di rumahnya. Loh, lewat mana pulang? Oh, ke sana, salah. Papa UU jalannya malah ngikutin botak. Bu RT-nya juga nyusul.
lumayan jauh juga. Hah? Luka tuh. Nya juga nama ternyanda kantong nih. Ini ternyanda kantong tuh. Nya ada di tuh keneh weh. Siapa? Tadi aja tutuan yang ini lopor. Sanes kanggo ngalemakeun nanging kanggo nguji salira sabaraha kuat tiasa nahanna hirup mah kudu bisa siga hidung jeung bodas henteu pisan salawasna hidung tapi henteu oge salawasna bodas hirup mah heuy jeung duduh mun teu heuy nya atuh duduh hirup mah heuy jeung duduh mun teu heuy nya atuh duduh. Ya mau nggak mau lanjutkan dulu. Dimana ajal dus datang, moal bisa diperpanjang. Sanajan sadetik pisang, henteu bisa ditambahan. Mau teh geus nunggunya, datang nasa waktu-waktu. Bari henteu ngetuk pintu, ngadadak mere waktu. Hirup mah heuy jeung duduh, mun teu heuy nya atuh duduh. Hirup mah heuy jeung duduh, mun teu heuy nya atuh duduh. Henteu raja henteu rakyat, henteu rendah henteu pangkat. Kabe oge pasti bakal wafat, sanajan nabi oge pasti wafat. Ari nyawa sareng badan, tiba heula babarengan. Datang waktuna perpisahan, henteu bisa dihalangan. Hirup mah heuy jeung duduh, mun teu heuy nya atuh duduh. Hirup mah heuy jeung duduh, mun teu heuy nya atuh duduh. Henteu raja, henteu rakyat, henteu rendah, henteu pangkat. Kabeh oge pasti bakal wafat, sanajan nabi oge pasti wafat. Ari nyawa sareng badan, tiba heula babarengan. Datang waktuna perpisahan, henteu bisa dihalangan. Hirup mah heuy jeung duduh, mun teu heuy nya atuh duduh. Hirup mah heuy jeung duduh, mun teu heuy nya atuh duduh. Alat yang buat ngegaruknya aja itu kan beratnya lebih dari 50 kilo lebih, itu hampir 1 kintal, tapi dia panggul. Dan si traktornya katanya mau disimpan di sini karena ini perlu dilanjut besok untuk supaya cepat jadi. Ayo. Enaknya kapal lewat mana ya? Sana muter biar tahu. Sekarang mah jalan-jalannya
di penang sawah. Oh, yang di sini mah masih kecil-kecil penyemayannya. Oh, salah, euy. Di sisi letih kehidupan, langkung jero tina sagara rasa. Ring ngawang sasapang harapan, tina suri anu pekat tina kahayang anu. Kada leungit tapi henteu leungitna hate. Sasak ieu lain tina kai atawa batu, tapi tina ate ka anu tangtu. Tina manahku amanah, Capek juga nih. tina lampah jeung kahayang. Unggal lengkah tigang sempit, kuring musabang rasa was-was. Banyak pohon genjer tuh. Tina sasapang harapan, api Genjer. lempang hate melang. Rapinya. Ka anjeun abdi muntang, tina pamenta jeung kahayang. Lengkah geus karasa berat, Yang agak ti leutik sasak bersih kelihatan sorangan. jalannya. Mapai gupai talina impian, ditungtung harapan yang agak ngadakoan, banyak anu rumput gitu. disebut Bapak gue malu. keabajaan. Lalu bertemu dengan ular. Ideyu, di sisi letih kehidupan, langkung jero tina sagara rasa. Kuring ngawang sasapang harapan, tina suri anu pekat tina kahayang anu. Kadang leungit tapi henteu leungitna hate. Sasak ieu lain tina Nih, kai kemarin atawa batu, Kepau ngonten tapi tina barang ate ka anu tangtu. udah selesai Tina dulu. manahku amanah, Tinggal tina lampah jeung kahayang. nunggu air Unggal banyak. lengkah tigang sempit, Dirapikan dan siap tangan. kuring musapan rasa was-was. Tina sasapang harapan, api lempang hate melang. Ka anjeun abdi muntang, tina pamenta jeung kahayang. Lengkah geus karasa berat, ti leutik sasak sorangan. Mapai gupai talina impian, ditungtung harapan ngadakoan, anu disebut keabajaan. Nah, kalau di sini penyemayannya udah sebentar lagi. 11 harian lagi lah, kurang lebih. Tina manahku Kemarin kan amanah, 12. tina lampah jeung kahayang. 11. Unggal lengkah tigang sempit, kuring musapan rasa was-was. Budidaya lele. Lele Tina belut. sasapang harapan, Teman api lempang hate melang. Ka anjeun abdi muntang, tina pamenta jeung kahayang. Lengkah geus karasa berat, niti leutik sasak Aduh, sorang. itu ngeliat Ngapai gupai talina orang di atas. impian, ditungtung harapan ngadakoan, anu disebut Di pucuk. keabajaan. Oh, pucuk pohon ini pucuk sutet. Aduh, bertaruh nyawa,
Mungkin karena, oh iya, semalam kan ada itu tuh, ada lindu. Entah gempanya di mana. Kayaknya ada pergeseran itu, makanya ada perbaikan. Entong edi jeng ulah suli, ulah uji tintong sang culi. Anggun dukung bejana sora, ngarah maju dahar betna. Sing bisa Sepertinya cukup sekian dulu anu gimana wae ayana. Hatur nuhun ti bejana sora, amin tumbul kesadayana. Semoga terhibur, sehat selalu. Cukup sekian dari Papa UU, amit mundur. Salam kasayan ti sagala kasayan ti Papa UU. Wilujeng Sampurasun.